janji Allah, dawuhan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Sing saha jalma nu takwa ka Allah, maka Allah janji ku Allah rek dikaluarkeun, ku Allah taala rek dibere solusi dina sagala urusanana, moal anu mentok dikeluarkan dina kabingung, dikeluarkan dina kesulitan ku Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Allah janji rek ngarizkian ka manehanana kalawan rizki nu teu disangka-sangka acan ku manehanana. Mikir ge henteu, ngalamun ge henteu, hayang eta rizki teh ujug-ujug torojol teu. Tah jelema nu takwa mah kitu, teu make mikir heula, boro-boro make jeung stres, mikir ge henteu, ngalamun ge henteu, ngarencanakeun henteu, tapi ujug-ujug rezekina teh dihadirkeun ku Allah. Ladang takwa. Naon takwa teh? Heueuh ladang ngagugu ka Allah, rajin ngalakonan parentah Allah nu sabener-benerna, ngajauhan sakabeh larangan Allah. Di mana geus bisa kitu, lahir batina kitu, manehanana bakal ngaraih naon-naon nu dijanjikeun ku Allah. Hiji, moal aya mentok dina sagala urusan, moal pasti bakal diberi jalan ku Allah, diberi solusi ku Allah. Dua, rizkina ku Allah, diberi jalur dua rizki. Hiji rizki nu disangka-sangka, dua rizki nu teu disangka-sangka. Anu disangka-sangka mah teu disebatkeun ku Allah taala dina ayat eta, dan nu disangka-sangka mah umum sararea oge. Dek usaha anu ngamodal sabaraha, batina sabaraha, aya eta mah disangka eta mah. Tah jelema anu takwa mah nu disangka dibere, ciga jelema kafir ge sarua. Ngan mukmin mah nu takwa mah ye nu teu disangka-sangka ge dibere. Catet ku urang ya.